Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dawu deui samangking ce. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa neraskeun deui hanca cariosanana. Sateu acana dipedar sim kuring nganuhunkeun ka saha wae di mana wae anu tos ngadangukeun mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Menuju saraumna atuh mugia dikaryatkeun muhun sareng diberkahan ku Gusti Nu Maha Suci. Dinten ayeuna teh ngaronda desa bagian kadua dina serial Munjung. Kumaha lajengna ieu carios? Mangga atuh wilujeng ngadangukeun. Nu matak urang mah teu beunghar oge euy, sieun nya taksiran mah lantaran we teu bisa cara haji eta tah ngala gede micen saeutik ari urang mah sok hayang sabalikna apannya kabeh oge dahar hayang ngeunah pake hade pangalana saeutik lain kitu mang. Nya bener Kang, bener eta teh euy, bener pisan. Heueuh deuleu euy, tapi ari geus boga keur naon atuh geus boga euy. Kasebut jelema beunghar euy. Ari hirup kekerehet teh urang mah euy pangsa kieu teh ku eueuh deuleu, ku eueuh ari itu mah embung make nyaah teh euy kana bandana alabatan kana badan deuleu parang pakena ge ginding eta teh euy. Ginding keneh urang deuleu euy, meunang nganjuk bae lumayan, meunang nganjuk oge euy. Atuh mang sugan beungharna menang munjung kitu mang. Tah wem euy dengekeun euy, kumaha ari geus kitu euy? Milikna keneh sarua eta teh. Nya milikna sugan ari beungharna kudu munjung kitu mang. Sieun kuring mamang sarieun geuning munjung mah. Bener euy, cara dewek dulu. Beunghar teh kudu munjung henteu ieu teh euy. Usaha teh teh hotat wae teu kacukupan deui. Anak pamajikan ranghap. Hese euy, dahar sapopoe seuseut. Seuseut euy, seuseut aduh. Barang dahar teh seuseut pisan deuleu euy. Ya, aya emang, kapan aya caritana cenah jelema hayang beunghar teh mang? Geus gilig hatena cenah kajeun cek batur goreng, kenceling we indit ka pamunjungan eta teh mang. Ari datang ka ditu nya cenah pokna teh hayang punjul ti batur anu kuno dipunjung nya disanggupan gancang balik di jalanna teh euy. Gerah pisan eta teh da geus disanggupan tea geuning kawehna heheotan bae tetembangan nya tuluy mah ceceleuweungan eta teh ngacaprak teu eling aduh tuh aya milik mah nya masing munjung oge kalaka siwah tah lain beunghar kitu mang geuning sieun geuning mang nya hese geuning munjung teh mang nya. Nya euy deuleu euy, milik dewek mah sisit kaadal kieu euy. Sisit kaadal meureun milik dewek mah kan bae atuh nuturkeun ting batur. Kan bae nu munjung mah batur ieu, lain dewek euy. Sieun dewek mah, sieun. Lain mang, haji nu dicaritakeun tadi pan beungharna menang munjung kitu mang. Heueuh deuleu euy, kapan tadi geus disebutkeun deuleu ngopet nu kitu teh euy. Ngopet. Naha geuning mang bisa munggah haji teh nya aneh kuring teh ka Mekah kitu hajina mang.
Ih, maneh mah euy, monjongna deuleu geus jadi haji ta teh. Nah, kahajian teu kahalangan kitu mang ku munjung kitu. Nyao atuh euy, teu apal dewek mah mikiran ting nu kitu atuh, lalieur. Ih, apan eta Kang? Zaman katukang mah aya cenah hajian bejana geuning. Apal teu? Nya, ti dieu mah indit we bareng jeung jamaah. Eta teh nepi ka Singapura euy. Tuluy ngendok di dinya usum jamaah marulang. Nya, manehna teh milu we balik haji we datang ka lemburna mah euy. Kitu geuningnya. Haji naon tah kitu teh? Sugan haji wadul gitu. Nya Kang nya. Akang oge ngadenge carita kitu teh euy. Tapi henteu pati diandal di tak kaharti akang mah kitu mah mikiran dagang ge sakitu pusingna ayeuna teh. Ih, akang mah yeuh anu munggah haji teh yeuh mang rebu-rebu atuh. Lamun aya nu nyiriwuri 2-3 bae mah wah moal kaciri atuh. Kamari pan cek mang lebe sok aya wae cenah haji kitu teh. Ari mang lebe menang beja di ti haji deui malah juragan halipah oge nyarioskeun sarua kitu. Nya euy eta teh bangsa haji kitu meureun euy nu sok munjung teh euy. Tapi kaberean teh euy roy kana munjung-munjungna teh euy. Kaberean beda-beda paling euy nya. Ih jadi sieun nya munjang-munjung teh euy. Aduh mang puguh wae atuh keur naon atuh pupunjung pupuja ngajual nyawa kitu nya. Nya loba wae dongengna munjung teh kitu mang. Puguh deuleu euy. Di mana-mana ge aya nu munjung mah euy. Aya deuleu. Nah atuh ari bangsa deungeun mah nya bet loba nu baleunghar sararenang kadeuleuna teu kadenge bejana munjung eta teh mang. Boat teuing euy. Da urang mah teu campur jeung sarieun deui. Kan bae mah sok ngomongkeun batur bulan puasa teh euy. Matak batal teh. Kan bae ulah sok ngomongkeun batur euy. Masing-masing we hirup mah masing-masing. Aduh mang meureun aya atuh meureun bejana cenah aya tuan atawa babah munjung ka ditu nya anu sangat-sangat oge cenah ku tuan mah sok we digadabah tuluy we jadi cambal aneh nya mah nya. Aneh nya Kang nya eta teh. Silaing mah euy. Atuh munjungna euy lain paranti ka bangsa urang deuleu. Da babah mah euy munjungna ge ka patekong. Ka patekong babah mah euy. Ka patekong. Nya eta mah sejen deui meureun nya mang nya. Minangka muja ka pangeran mun di urang mah kitu nya mang nya. Cara urang neda-neda ka Allah kitu meureun mang nya. Nyao atuh lalieur wae Nah atuhnya bangsa urang teh hayang beunghar make cara kudu munjung sagala mangnya. Jeung mustahil Kang ari aya milikna mah kudu beunghar. Nya beunghar we atuh teu kudu munjung oge. Jelema hayang beunghar tuluy los-los ka jurig siluman mah komo sieun. Jelema kasasar Kang nu kitu mah. Cekuring mah jelema kasasar eta teh. Heueuh nya kitu atuh tapi kumaha da urang nyahokeun milik teh euy. Milik sorangan wae heula ge
mentong wakang ngurus milik batur. Milik urang we sorangan dagang kumaha puguh dagang teh keur kieu ena teh euy keur seuseut cenah. Oh cenah duh keur seuseut aya wae ieu mah nya. Tah nya euy sakieu kolot-kokolotan dewek teh euy taca nyaho milik sorangan teh euy ngan geus nyaho tah kasorang nyaho meureun mapetek we atuh mapetek hese di euy. Duka tah ari hayang nyaho milik sorangan mah kuring mah poekeun mang poekeun pisan ieu teh. Tapi nya teh euy mending mentong nyaho ti awalna kana milik teh euy mentong nyaho rahasia pangeran eta mah. Urang mah kudu loba bersyukur euy dibere sehat dibere gering dibere baduit dibere teu boga duit kudu bersyukur euy kudu bersyukur. Tapi da nya eta teh nah hadi mang make kitu atuh meureun moal aya nu deuleu euy nu daek usaha geus apal milik mah moal nyaho bakal maranat mah moal aya deui nu daek munjung geus kanyahoan mah euy geus kanyahoan beunghar mah moal aya deuleu. Ari emang pangna teu daek munjung teh kunaon kitu mang sababna kuring teh asa aneh ieu teh mang. Apan ku si Salhiam tadi euy disebutkeun deuleu sarua jeung ngajual nyawa eta teh di dunia malarat senang saendeng-endeng susah saendeng-endeng euy di akhirat mah hayang senang dewek teh hayang senang ka sawarga dewek teh euy nu matak henteu teu kabita deuleu teu kabita beunghar menang munjung mah sarieun apan aya deuleu dongengna hayang ngapal teu euy dongengna nu munjung. Nya mang nya kumaha kitu dongengna teh adieu geura euy ceulina kade yeuh dengekeun geura pasuta teh euy jalma nu teu wudu loba kabiseunna teh euy loba kanyahona lampar panyabaanna ge euy pagaweanna teh jadi tukang kulit nyeunan pakean dina kuda kahar tapi ngabungkul nyeunan teu bungkul nyeunan teh euy nu ngangkeun ge ngomean saeutik-saeutik ditampa we ku si eta mah keur ngorana teh euy ngoprek tetelepek kana jajar-jarahan teh euy sok jarahan si eta mah ti samemeh ti samet Demak ka Kulon mah euy unggal poe cenah kasebut karamat gede geus kababas ku si eta mah geus mindeng ngadenge tah Demak teh tapi teu nyaho lah lebah mana Demak teh nya Demak mana euy. Aduh kuring mamang teu nyaho jelema kurung batok atuh ai bejana mah deket Mataram eta teh mang tepung wates kitu tah euy dengekeun yeuh pasuta masantren di Demak geus bosen cenah masantren euy balik we geus teu boga euy rek baramaen era deuleu bijil akal sehat jalana teh mapai we ka Pelemburan di papangeureunan ngargingsing euy ka Lembur Batur eta teh kukusumahan cenah di Cirebon biasa deui euy jadi pasuta da sieun di talian eta teh keur ngarareb di warung pamondokan amprok euy jeung urang Cimahi cacarita teh wawawuhan Istam ngaranna teh euy urang Cimahi tah biasa we pasuta teh carita cenah bisa ngupanan karep batur-batur teh euy urut ngagiringsing kitu tah maksud jeung manehna teh nya eta atuh rek ngipri cenah ngipri istama euy bungaheun deuleu manggih batur keur bingung nya ka mana losna teh euy balik
Tatanya teh tekadugaeun euy. Ayeuna mah aya nu ngabarengan deui. Pasuta harita teh euy. Lain pasuta ngaranna mah euy, diganti ngaran unggal isuk, nembongkeun ka atoh deui. Ieu mah atoh teh euy rek nyende deuleu bakal nepi ka Bandung tah teh euy. Tapi kusabab penasaran euy. Nya pasuta teh nyaleser we ka Istam, nyieun pi andal cenah cara nu nalek deuleu. Nanyakeun usul asal nu matak teok we ka dinya euy. Paralak we Istam cacarita asal dagang gendong aprak-aprakan cenah euy ke alas Banten, Bogor, Batawi, Jampang, Karawang mah puguh deuleu. Balik ka lembur teh sabulan sakali. Tapi nyaeta atuh dagang teh kamana-mana teu menang kasenangan euy. Menang batis eutik-eutikan mah beak di jalan kajejak ku hakan jeung ongkos udud kopi we cenah euy. Karesepna teh udud jeung kopi sarua jeung ngadongengna deui. Kana kopi teh beak 4 gelas sapoe. Gitu cenanya. Aduh. Tampolana deui si eta teh nyosok jero nyerot modal. Ana teu menang duit deui, rugi saeutik mah wah. Cul bae kapan barang teh dijual we sumawona. Sajinisna mah euy panghareupanna teh sugan we atuh engke tinu sejen aja naik togna euy. Tapi nya Istam mah mananku bebeunanganana atuh tak bohak bahara balas mundak teh euy. Cara dewek yeuh moal salah yeuh undakna teh tambah ieu we pepundakan ieu teh euy. Mata kieu tah. Geus kitu kumaha mang cenah tuluyna teh Istam teh nya. Tungtungna mah euy Istam potol keur legeg-legeg teh euy tepugu gadag deuleu. Aya nu ngahatean cenah kana ngipri dinyakeun deuleu si eta mah. Ieu mah di lembur dijual sawe sapayuna pamajikan jeung anakna teh singga nyiluruk di dulurna euy. Nya manehna mah res we ka Cirebon kusabab bego kana bahasa Jawa eta teh. Nya bingung deui di Cirebon mah euy. Nu matak we asa mobok magih gorowong teh euy. Amprok jeung pasuta teh da pangakuanna teh manehna mah nyaho atuh nu rek dijugjug deui. Nya eta pambunjungan teh lain. Turug-turug pasuta teh euy paham deui bahasa Jawa teh euy. Katiluna samaksud deui. Tur pada orang Sunda rasa-rasa baik kitu mah cenah gampang we urang teh. Urang ge lebah dieu mah euy ku cara Istam teh moal teu atoh deuleu euy. Diajak ka ditu teh ke pamunjungan. Aduh sieun mang ka pamunjungan mah nya. Aduh nya kumaha nalekna pasuta teh nya mang nya. Nya tuh euy geus ikhlas teh cenah moal kaduhung di akhir deuleu. Ari kuring mah majarkeun teh geus moal ngareret kagigir ka tukang euy. Geus buleud pendekna mah kari kumaha behna we cenah. Istam nya kitu deui moal galideur euy. Geus tetep we niatna teh geus teteg moal kapalang cenah euy. Moal hade jauh-jauh panjang gagang euy. Imah di lembur geus dijual ieu. Nya ari geus saha teh kitu mah euy taya pi kaselempangan deui euy kitu mah. Taya kaselempangan deui. Matak pengunjung mah euy gulig hate deuleu ulah setengah hate. Aduh mang sieun munjung mah nya. Sieun geuning. Heueuh deuleu sieun da dewek teh sieun kitu. Sieun dewek ge sarua. Yo dengekeun geura euy. Heueuh rebun-rebun indit ari indit we ti warung geus bijil teh euy ti dayeuh mapai jalan nu ti iseun. Di jalan gede teh euy nyimpang ka jalan jajahan kaliwat sababah lembur. Tuluyna teh nyimpang we ka jalan satapak nanjak we ka gunung
orang lobong jol kalembur leutik euy lembur kuncen deuleu kebenaran kuncen teh euy sampak cenah di imahna semah di aku kudu boga imah geus disuguhan we ala kadarna cenah ditanya naon nyapi kahareupeun euy geus naon syah ka gunung teh euy ku pasuta teh diterangkeun we paniatanana teh da didinya we kuncen alek cenah sabab lamun teu kitu teh euy siluman ngaromongna teh euy ngarewosan deuleu sieun nya engke teh euy mun geus kajadian nepi ka kana perjanjian urang teh we kudu balik deuleu bungkleukan asup deui ka ngaula tuh kanu gunung di kaditu geuning ka gunung di ditu cenah pok deui we pasuta teh nerangkeun euy yen geus gilig cenah an karingan teur we kahayang dideheuskeun ta teh euy aduh kitu mangnya aya kuncena sagala geningnya aya munjung teh aya sugan teh kari asup we kitu ih talalawora deuleu euy talalawora aya koncina deuleu talalawora aya kuncena sagala eta teh euy aya kuncena deuleu nya cek kuncen teh ngomong kieu euy bapak mah ieu ngandar mah nganteur tapi ngan samemeh urang ngadeuheus teh euy kudu babakti heula kudu sadia syarat-syaratna nya nya naon bapak sarupa-rupana atuh syaratna pok kuncen nyaritakeun kudu aya kudu aya naon wae syaratna ditataan mun terang ti tadi mah Pak moal balanja heula tuh mun terang kitu mah balanja heula ti dayeuh atuh Pak kumaha atuh Bapak ayeuna ngan mawa rampe ieu teh Pak menyan deui jeung minyak sengit wungkul gampang atuh asal aya we keur meulina yeuh bapak we rek nitah budak nya sabaraha kitu Pak picukupeunana eta teh ih gede leutikna mah kumaha urang anu gede atuh gede deui duitna ge anu leutik nya leutik deui sagala leutik engke teh datangna teh nya kitu deui gede ngalana teh gede deui datangna leutik ngalana teh saeutik datangna eta teh jang eta mah kumaha kari timbang-timbang we atuh jol deui engke keur maos kawinna deui lain keur bapa ujang sagala-gala teh keur ujang anu aturan we rek dideheuskeun eta teh Pak Suta Noel ka Istam bari ngaharewos nyebut 2 ringgit golosor 5 perak ti Istam kuncey tuluy nitah balanja ka anakna duaan sabot ngadogoan nu balanja pakuncen nitah sasadiaan benang diayakeun nu dilembut nyieun pucak manik ngala dawegan tuluy dikupas jabat ti eta rea deui ambu kuncen geprek we dihawu kira-kira pukul 5 semah disuguhan dahar kitu mun aduh ieu mah yeuh wanci magrib nu balanja acan datang Isa acan keneh bae semah mimiti hariwang heug nanyakeun ka pakuncen moal lila kitu Pak daratangna ieu teh moal lila atuh moal sakedeung deui ge daratang budak teh nya kuring mah ieu khawatir bisi kumaha onam di jalanna Pak moal geus biasa barudak mah deui mohon kitu nya
paling ge keur di jalan ayeuna teh. Teu salah omong pakuncen teu lila ulutrak daratang sok babawaan leos arindit deui kacai. Keur babakti rek dipetakeun ka kuncen ku kuncen geus sadia saparatina dina pangkeng kosong damarna palita minyak suuk dina ajug di deulean ku pasuta geus maranti nyuguhna di pangkeng eta sasajena pucak manik dawegan jeung rampe kekembangan minyak seungit aya roti kueh-kueh tang kue citeh jeung gula batu sepaheun sapapakna katut minyak lambena gitu cenanya. Aduh, rokok daun jagong 7 siki sakitu nu kanyahoan ku pasuta memeh asup ka pangkeng ali dipake pakarang besok kudu ditunda heula di luar sarta dijangjian teu meunang ngomong nanaon aya dedengean deuleuan oge ulah kaget cenah engke kuncen menta deui duit keur panglamarna. Kolosor duit 5 perak di istam duit diwadahan dina pisin diteundeunna deket wadah sepaheun istam jeung pasuta diukna ngarendeng deket kucen peledug kukusna ngelun menyan dicampur jeung dupa sareng waktosna seep. Aduh muhun waktosna kabujeng seep muhun. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina serial anu katilu. Mangkinceung ngahaturkeun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.